dipanggih ku orang Walanda. Makana dinamian pasir Bokor teh da si Bokorna nyumput tina sagenukan pasir. Tah aya hiji kajadian jauh satos Indonesia merdeka, aya saorang anu penasaran aya keneh teu eta Bokor emas teh. Sebut namina Mang Jajang. Hiji waktu Mang Jajang teh naroskeun ka Kyai almarhum Kyai Haji Anas, saur Kyai teh aya keneh nu bisa nyenak eta Bokor emas bakal beunghar pisan saurna. Bakat penasaran, Mang Jajang teh nyobaan tatapa di payunan anu cenah aya Bokor eta. Aipek teh isukana aya hiji warga ningali Mang Jajang lompatan ditaroslah ku eta warga. Aipek teh saur Mang Jajang, bener aya Bokor emas eta. Bokor emasna teh gede pisan cenah. Harerang nepikeun ka Mang Jajang kayak sebentak. Tapi si Bokor emas eta teh dikeukepan ku dua orang gede setangkal kalapa. Didinya Mang Jajang ngabecir lompatan nepi ningali si warga eta. Tah aya hiji jalmi deui nu namina sebut we Haji Mumuh. Haji Mumuh ieu teh kapumpurna santri teu gaduh naon-naon. Eta Haji Mumuh teh sami penasaran, tapi carana beda sanes ku cara tatapa siga Mang Jajang. Tah Mang Mumuh teh nyaetkeun sadaya harta bandana nepi ngajual bumina kanggo dipasarkeun kana sabagean gunung nu cenah aya Bokor emas eta. Bener wae gunung eta ayeuna tinggal sapalih sareng Mang Mumuh ayeuna janten jalmi beunghar, tanahna tos di mana-mana, terus gaduh toko, sareng tos jadi bos beku. Tapi sapalih gunungna teh teu tiasa dikeduk saurna eta nu aya Bokor emasan sareng dijagaan ku orang sareng dijagaan ku gaduh toko sareng. Tapi gunung sapalih eta teu tiasa dikeduk saurna mah nu aya Bokor emasan eta. Soalna dijagaan ku dua orai anu sagede tangkal eta. Itu panginten sakitu guneng Panginten sakitu dongeng tina asal muasal tepi mitosna, simpan hikmahna picen nu gorengna, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah di mana-mana pas janten haji gaduh toko sareng janten bos beku. Tapi gunung sapalih eta saurna teh gaduh toko sareng janten bos beku. Tapi gunung panginten sakitu dongeng tina asal muasal tepi mitosna, simpan hikmahna picen nu gorengna, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.